Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah anu panghebatna puasa tarwiyah jeung Arafah. Lamun lebaran Arba berarti Salasa jeung Senin. Senin tarwiyah, Salasa Arafah. Babacaanana eueuh deui nu pang utama-utamana dina tarwiyah jeung Arafah. Maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabaracana kiai 10.000. Tuh, bos ya mah. Mending ngajang heula kitu heran ini mah. Tasbih jang naon teh tasbih. Ya Allah dibawa bae dipake henteu. Aya jelema gucrek bae eueuh bae digantungkeun. Mending dijual teh tasbih kos kitu mah. Maya 10.000 setik 10.000. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku ta eta la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa qadir 10.000 tambah kulhu 100.000. Heran dibere kos gitu teh. Endahan dikira ibadahna tuh 100.000 saeutik. Masya Allah karim 100.000 mah ya Allah ya Rabb. Ai dahar 3 piring ai titah maca kulhu 100.000 eungap teu akur jeung dahar. Nah 100.000 cenah kiai atuh 100.000 teh bisa 10.000 ngan engke ka sorgana di lawang. Teu asup ka jero. Pilih bae teh 100.000 ka jero. Tapi lamun 10.000 di lawang. Lamun 5.000 di luareun lawang. Nah, alas dibuka mah dibuka lawang ngan di luar asal deuk asup malaikat Ridwan teu beunang. Asal deuk asup teu beunang. Makanya gak dulu, oh lupa bidadari, aduh. Lu nanyakeun nya kudu nya kula teu meunang maca kulhu nangan 5.000. Lamun 1.000 cenah kiai, 1.000 mah ngan angin sorga doang kambeuh. Seungit cakeuna ya seungit. Lawang nutup lawang sorgana ge nutup. Teu siapa dikitu-kitu kita teu bae. Moalah ai kudu 100.000 mah. Cangkul ya Allah ya Rabbi geus tambah samenangna bae nu penting mah ikhlas ulah 3 teuing bae aing ikhlas tangan 3 ceker oh budak ai dahar nginum loba ai maca la ilaha illallah dasagan 3 ieu aing nu ikhlas tangan sakitu opat gak aing mah geus teu ikhlas. Kitulah mun nanya babacaanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atuh tikuari masalah di ayeuna geus masalah kulhuna mun bisa ja 100.000 jadi atakah maksudna. Doa urang bari ngadoa Allahumma inni qad qara'tu suratal ikhlas mi'ata alfi marrah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ja'alha ataqatan li minan nar wa fidaan li minan nar wa salamatan li minan nar. Tah doa nu pangpendekna tah doa atakah teh nu pangpendekna sakitu tah. Ya Allah abdi maca kulhu 100.000 Gusti Maha Uninga kana pamaksudan abdi jadikeunlah Gusti kulhu 100.000 teh sebagai kemerdekaan, sebagai tebusan tina neraka jeung kasalamatan tina neraka. Masyaallah 100.000
sehingga Kangjeng Nabi nyarita saha jelema maca kulu 100.000 haram awakna di kana neraka. Masya Allah, masih keneh nawar keneh bae. Nawar keneh bae. Ya Allah ya Rabbi teu kabita eta diharamkeun ka neraka. Henteu kieu ye, bo mantep amat ya. Gas. Bebeja ka pamajikanna ka anakna. Mana bahasa baheula tak mana tah. Ya ini mama, murigak puling mah ngadenge mama. Hatungeunhan mana tah. Asa zaman baheula. Aya naon papana? Baheula bae mama, aya ge bapana mana? Nah, boleh diganggunya. Nek naon emang? Ibadah. Hasil ngaji mingguan kita maca kulo bejakeun ka anak ka incu abah ulah diganggu deuk di kamar ya. Deuk disiapkeun ulah ini tah besijang dapur tah duit tah naon tah oh wae mantep abah sia tuh coba. Kayaknya coba aing mah neuleuh coba. Kekuatanna sabaraha jam coba. Bebeja pamajikanna ge anakna incu abah sia keur ibadah. Kayaknya coba lamun nyana keluar sajam 2 jam urang surakan. Kutilok-tilokna berarti eta. Kutilok-tilokna geus diancam we ku pamajikanna. Nah, mamparkeun sajadah urang aing nyaho coba awake. Pokona 100.000. Can nyahoun cek nyana teu pegel meureun. Ai urang mah ai nu geus biasa mah kan bisa nguji. Ieu mah sajam teh menang sekian, sajam menang sekian geus uji. Berarti kan sekian jamun, sekian ke istirahat. Ainu osok mah per jam teh geus nyawa sajam pasti urangna sekian. Sabaraha cenah kieu teh rahasia tuh. Engke bae ente coba rasakeun. Ulah sok nanyakeun ka aing, coba ju nanyakeun ka aing teh akur deui. Tah, urang bapana geus kocrek kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu. Japegel. Orangana abo ieu hanas geus steril kamar ieu. Menang sajam teh kaluar. Tuh kan. Cak aing ge naon tuh abah sia nyolonong. Kudu nekat urang. Nyaho coba buatkeun urang. Insyaallah lamun himmah urang tinggi sakumaha cek Kangjeng Nabi. Saha jelema man qara'a surat al-ikhlas jelema nu maca kulhu 100.000 masyaallah haramahullah Allah ngaharamkeun kana jasadna tina neraka kabita jadilah ataka geus babacaanana naon kitu ngaranna doana nu tadi tah cenah hese teh kieu doana atuh sia mana naon ge hese bae ieu jam mondok henteu sakola henteu itu pasti hese. Itu pakai bahasa urang bae. Sama doa ieu. Allahumma inni qad qara'tu surat al-ikhlas 100,000 marrah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma bas bajang batur. Allahumma ja'alha sawabaha. Allahumma ja'alha ataqatan li. Allahumma ja'al sawabaha bisa. Allahumma ja'alha taqatan li fidaan li minan nar. Isbe urang mamakai bahasa urang ya Allah ya Rabbi abdi maca surat kulhu 100.000 ku Gusti mudah-mudahan ieu kulhu abdi dijadikeun kasalamatan tebusan jeung ngajadikeun ataka kemerdekaan tina neraka beres geus tah sok geus kitu tah ulah kieu bae macana mangan geus 1.000 di aku 100.000 Allah makan nyahoun Allah baca 1.000 geus ya geus berat 100.000 padahal kan 1.000 nah ieu mah tetep dikanarakakeun ngan sadengkul lah ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita gedena jeung luhurna jeung agungna poe Arafah sok digarunakeun bagi jelema-jelema di luar Arafah etalah maca ataka jadi itu geus sarua ye di Arafah ge babacana eta la ilaha illallah daula syarika lahu kulhu jeung doa-doa nu khusus geus urang maca eta ya ieu mah beusi nanyakeun maca naon sih kiai eta tah
babacaanana nu tadi. Insyaallah urang kabehan geus siap maca eta. Nyaho cenah kieu. Dicoba, kurang dicoba aya tuh hiji eta. Nomor kaduana eueuh deui dina poe lebaran ibadah nu paling luar biasa ialah kurban. Samminu dhuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam. Lintuhanku aranjeun kabeh dhuhayakum kurban-kurban aranjeun kabeh. Fa innaha matayakum lantaran korban teh bakal jadi kendaraan matayakum yaumal qiyam. Engke urang bakal aya kiamat, sanggeus kiamat bakal aya ba'ats teh dihudangkeun ti kuburan masing-masing. Digiring hasru ka mahsyar mauqif ngaranna. Tempat mauqif teh Aqsa. Lamun haud Kangjeng Nabi mimbar Kangjeng, lamun raudhah min riyadil jinan raudhah Kangjeng nyaritakeun baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. masyaallah jelema nu geus ka raudhah berarti geus cicing di patamanan sorga. Nah, mimbar adalah haud Kangjeng. Ketika ahli-ahli neraka anu aya imana mukmin ngan ka neraka geheng ditanya kasih geheng amat emang kunaon tas di neraka amos yang ni geheng kita emang boga penyakit tahun keur di dunia na kredit tah ieu. Nah dekat surga kan geheng tuh bagus diseseh di haud Kangjeng eta mimbar Kangjeng teh eta teh penetapan haud Kangjeng dek nyebrang ka raudhah min riyadil jinan atuh kudu kuku cuprakan heula di haud Kangjeng Nabi eta ulah-ulah anu tas di neraka anu baragus ge nu baragus tetep bae mandi heula ngarinum heula di bangawan di belumbang di haud Kangjeng Nabi. Sahabat naros ya Rasulullah pan meureun jelema teh jutaan haju eta panyiukna besi kula teu kabagian. Aya bae eta sahabat teh nu ngomong besi teu kabagian meureun ngarasa lemah nyana. Cak Kangjeng Nabi deuleu kaluhur bintang tah beutik beureun nyana tanahnya bintang loban teu tah loba cenah Kangjeng atuh renyek kitu tah panyiukna di haud kula leuwih loba tibatan bentang di langit. Wah cak nyalai kitu onam ngeunaheun mah Kangjeng nya naik kos kitu mah masyaallah tah siku aya bae jelema kasieunaan sagala panyiuk maning mawa bae di dieu atuh. Nah ieu aya sahabat nu nanya kitu kan bagus untung artina jadi nyaho kan urang mun cacak-cacak sahabat teu nanya urang teu nyaho bo orenganan panyiukna leuwih loba tibatan bintang di langit masyaallah karim. Nah ieu urang dibahas teh dihudangkeun ti kubur urang masing-masing ti kubur urang di nagara urang kalaluar kos toget brek jadi jelema digiring hasru ngaranna ka mahsyar tempat kumpul mauqif deuk dihisab ayana pas di Masjidil Aqsa Yerusalem eta kan urang leumpang ti dieu ka ditu mangka ding panon poe ngan sakieu panas luar biasa laleumpang kan di negara masing-masing Indonesia Malaysia Thailand kabeh menuju mahsyar. Ya Allah ya Rabbi mana panon poe deui handap biasa nu mantak kesangan Kangjeng Nabi di Bukhari nyaritakeun kesangna aya anu sadampal aya nu satuur nu sacangkeng aya nu sabeug aya nu liput kesang masing-masing ya Allah ya Rabbi tah
aya anu disajikan kendaraan. Mantep. Urang dieu sadaya urang Balaraja. Oh, batur bala leumpangnya nama naik kendaraan. Ya Allah, hei. Siapa bisa kendaraan? Aing mah korban jak ada baheula. Ngantak ieu kan leutik amat ieu mah. Alah, ieu mah Karimun ieu mah mobil Karimun. Leutik. Mobil Karimun leutik ieu mah. Ya Allah, baheula aing bejawa leutik cek kana ieu. Mobil Karimun. Aduh, mobil Karimun mah di tol ge kaliwatan bae mah. Kaliwatan bae. Jadi geus ngap-ngapan sakikituna doang. Kan lumayan kan, ai berangkat naik Karimun geus datang lah nya ka ditu. Mangkana teu bisa milu kadinya. Tatanggana milu teu bisa sagana ieu mah. Kendaraan aing sorangan ieu mah. Tah, kecuali bus. War. Eta ge tujuaneun. Eta mah keboplen. Lah ieu keur carita. Masya Allah Karim. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Nu bakal jadi kendaraan urang. Atuh jang urang boga duit urang beulikeun ka kendaraan jang di akhirat. Gas. Meuli kebo aing mah hiji tan gede. Tujuanan aing mah saurang bae. Jang aing ge atuh karosong eta korsina ngah engke sugan aya jahe di akhirat. Amba sia mah macem-macem pikiran teh ngeres jasa. Segala ngajak batu. Lah iyalah nu lintu nu gede jeung ulah boga pikiran hayang hatena sagala hayang kalilipanan gas. Besingke di akhirat kempes naon bang. Udah geuna kempes mana. Ha, nya Karimun nya kempes mah kunaon? Keur ieuna aing hayang hatena cek nya teh eta. Aduh, jadi kurang lepas. Tungtung mah kempes bae pantah. Aduh, didorong-dorong oge. Nah, iyalah ieu keur carita nya jadi kendaraan. Nah, atuh naon salahna urang kuari duit boga aju urang ge bakal maot. Kangjeng Nabi nyarita model kos kitu, urang percaya ka ucapan Kangjeng Nabi langsung geus urang balikan bigan bab geus ulah sok sagala kulitna jang aing celina segala hate lah geus teu kudu mun hayang-hayang teuing mah meuli urang mah di nu sejen itu ka pasar. Atawa nu sejen ieu tak korban aing mah teu hayang tapi korban si aing hayang ye. Aing teh batena naon ngan atuh aduh pohara mah teh si budak. Henteu teh rasa ulah korbannya na bae lamun korban wajib korban sunah mah meunang tetep nya nu bagus mah lepaskeun geus. Ulah nah ieu mah keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah. La yanalallahu luhuma waladima luhuma waladima walakin narut taqwa yanarut. Atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah takwana nurutna urang ka Allah. Allah mah teu perlu daging, teu perlu getih, teu perlu hewan. Nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ka Allah takwana. Fakir miskin, masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad. Tetapi horeng Allah mah nilikna takwa urang. Nurutna ka Allah. Cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ieu boga duit. Aju, jadi korban teh endek meuli 5 di dia kebo, di ditu kebo, di pokona teh pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh. Meunang tante. Ieu atuh meunang. Meunang jasa. Geus pokona mah satahun 5 endek embe teh ada kebo. Kula mah geus kitu bae tah, lantaran loba jasa duit. Masalah. Kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ieu. Nu tadi mah boga jasa, nu kuari mah teu boga jasa. Hayang mah hayangan teu boga. Kumaha cenah kieu? Masalah. Kotok atawa soang. Soang.
menang itu boga mah teu boga mah soang ge masalah ya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cenah kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sanggeus dikulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeun ka numpang susahna nya mikir numpang susahna aja aing itu mah saya akan ku sia geus ngomong-ngomong teh si budak itu badak korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu bogaeun aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotok nanya boga hiji-hijina kemudian kunyana dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kabeuli embe teu kabeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikin gaji pendek ya mah dia nah dia aing korban dia bener sih ya aing mah teu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pendek mencit barang isukna teh anu neangan kotok leungit cenah kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pendek ah iya nya langsung nelpon polisi tungtung lama gara-gara kotok haji pendek ngerem di penjara maling kotok aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habak nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa inna matayakum yaumal qiyam bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan Masya Allah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aja teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah ti nagara masing-masing berangkat ka mauqif Allah Karim renungkeun ku urang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak ku Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb nah persiapkeun ku urang kuari amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kabeneran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin dah pencet Masya Allah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablegkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana tuh kudu jelas kudu nu bener supaya nambah-nambah ilmu tur yakin nu tadi teu nyaho jadi nyaho nu geus nyaho jadi tambah nyaho tur tambah yakin ulah ngolembar ari can meujeunna mah ulah wakadawa cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran birai bal yatabawa maq'adahu minan nar masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada nabi teh sasar baheula mah cenah keletik nama nabi teh sasar sakeuna teh dolang kagedekeun karak pahada
budak dibawakan pedang mah budak ulah juku sorangan di tafsiran urang ge aya tafsir Jalalain aya tafsir Munir aya tafsir Fakhrul Razi aya tafsir Ahkam eta lah macan lagi urang lalauna di mata tafsir bolak-balik urang keke mantap kudu diajikeun ge kabeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanad-sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya ku ari mah asal naon kitu ngocoprak bae teh sing hade ya nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arpah Kangjeng Nabi mah arpah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bisnis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi natu terus haji wada pupus teh mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa jeung kulhu geus atuh teu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae basa bisa abdi jeung sakuat abdi sakieu tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakieu ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga mu saya mah kos ngomong ka kolot bae kuat abdi mah geus lain lalagaan geus waduh puyeng abdi puyeng tetep sakieu ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah aya beneran mah teu kuatna tuh ya nah kemudian lebaran Rabu kemudian aya tasrek Rebo Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu tasrek tah eta teh mun teu boga poe lebaran poe tasrek masih kene poe tanggal 10 can boga duit tah 11 can boga duit kene urang masih kene dagang teh ngumpul kene bae ya nah tanggal 12 can boga duit kene bae tanggal 13 asar boga duit masyaallah masih kene datang ke maghrib tanggal 13 nah 14 itu 11 13 tanggal 10 11 12 13 berarti kan lamun rebo Kemis juga Sabtu asar karena boga duit nah korban nih urang deui